Jam 12 lapar deh puasa kemarin bilang kalian di godin katanya ya. Untung boga duit sesa sahur ceban deh berikan roti gitu aja esnya haus tuh kuat kayaknya balik Loh, ngaduan maghrib ya, alhamdulillah. Lapar deh. hai deh Ngaduannya ngaduan maghrib, sarila ya. sariola Anjing gua. daripada lapar cekolat baheula oge cenah amun teu kuat mah buka we snack jam baraha oge jadi ieu mah hampura we deh Kak geus boga roti teh pucuk ieu mah tenggorokan atuh seger hampura we ieu mah ya Allah nya cekolat baheula ge da amun teu kuat mah buka we geus meuli deh Kak aman maunya jalan rumah tapi ini deh Kak kodenya aman maunya iya imah kosong semoga anak atunya deh Kak aman maunya deh Kak Emang Batak kemananya asup ke bangunan kosong kok aing cucul intip di dia juga nanya baju ya aing kayaknya hawan nih berang-berang kieu kenaon ieu mesti deh haus mau teh pucuk ya Allahumma barik lana salah kita ini tuh puasa Allahumma lakasumtuk wabika amantu askap rezeki ka aftar tuh belum kayak ramah rohim hampura ya nanya tuh kuat anasna ya Allah lega emang Batak ngagodin pokoknya sahur bersama ieu dek buka bersama nanti maka ngagodin tuh gede-gede aing urang rewaskeun malah ayo kanyahoan keur ngagodin bejakeun ke barudak naon anjing ngakodin teh henteu eta teh pucuk lain ieu mah goblok jebrok ngagodin pan beureut bukber merenang jeung barudak lain ieu mah lain godin mah ieu mah teh nyebeukeun keukeuh mang teu nyebeukeun oge ari sakit mah batal atuh saeutik mah henteu lah geus lah kumaha amang lah urang maek balik enek neangan rongsok teh beri ngabuburit tong bedakeun ke barudak heueuh awas bedakeun sia goblok sih dong di mana bro juga jori gil mah teh aing tadi padahal geus luak dieu eueuh si eta teh saha tiba-tiba aya kitu aing mah kumaha atuh ieu teh perlu dibejakeun ke barudak barudak kok aing bejakeun si Batak nu ngagodin teh Udang, hei. Nonci lah, situ ganggu aja. Lapar puasa ya. Gambarnya sih Ngomong lah. Ieu urang kenalan rongsok. Si Batak ngagodin di dinya teh. Mana ya? Tadi mah kosong. Puasa apa ini teh?
ih ngagodin mana ngomongna bukber cenah bukber. Paling ngagodin di dinya. Waduh, awas Apa nih teh? Cenok tuna. Buru lah. Gua ngajakan bukber hari kalakuan godin ge. Ayolah. Ayolah. Karanggu wae. Buru-buru. Teh. Bagian buka. Wah, coba. Bener aing mah. Menikmati yang buat puasa Ramadan. Woi, Sia kakak. Bener ikan nyahoan. Hari dia Batak benar-benar untung ada kan iya bukber tapi kodin itu. Balik dia. Bener Naon ngajakan. Iya bilang ke beja Goblok. batur mah puasa. Kodin. Siap. Makin karep puasa semua. naon tuh orang bejaan amang ada itu para sama sar kolot geblek gitu mah bisa orang balik lagi lah Kurang. emang obay bejaan garutin mang lawan mang Naon sia teh hideung? Naon? garutin Nggarodin di mana? di bangunan Saha itu teh? barudak di bangunan kosong Saha? anu sok biasa jeung amang Si Batak? Baroloon emang bener-bener goblok. Bulan puasa ngagodin. Aduh. Aing mah. Sampeurkeun lah. lah Orang tampo. Mana rek mana naik milu? atuh cicingnya Geus tapi lah sia mah ulah milu we lah. Geus ka ditu milungan rongsor ku aing orang caram di jelema eta mah. cara mah carikan lah Heuh. Karoblong bulan puasa ngagodin. Tolol ku aing. Sak basik. Astagfirullahaladzim. Lemah keimanan. Karoblong. Ayo siap. Bloon PA. Pada jebol puasa goblok. Sia mah taeun ngajak bukber. Bukber we sia mah. Aduh, aing mah pada jebol orang mah puasa, sia mau cara labol goblok. Oh kan bulan Ramadan itu jam 12 bisa meureun. Wah, sia mah puasa nahaun jam 12 buka we. Dengekeun heula goblok sia dengekeun ya. Sia rukun Islam nyaho teu? Nu kahiji naon? Islam atuh. Nu kahiji Islam. Nu kahiji. Bloon. Nu kahiji. Salat, Sahadat heula tuh daerah mah tarang ngaji sararea mah goblok. Nu kadua salat. Katilu Puasa. hah? zakat. Puasa. Puasa Berarti ana bulan puasa. Sia pun teu para ruasa goblok. Kan niat nawa itu sama niat arek ngagodin pan eta dalilna. Oh, bener sia mah. Baik ngagodin kita naon. Terus ini kayak di jam 12. Malu atulik sama tetangga yang pada puasa siang aja rabol kieu. Tumput tagel asal Goblok geus baratok. Itu cita ku aing sia. Bila dah aji ku aing papanggih. Ku aing ke dalam dia. Goblok cara rabol. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Allah. Goblok. Puasa Batak tuh baik siwal. Allah ya Rob.
diminum puasa. Tadi minum mubazir. Barat kata mah barokatan pirizki ini ya Allah, Gusti. Kumahanya. Aing roti deh. Tinggal sepotong bekasi PA. Ya Allah, mudah-mudahan itu dosa ya Allah lapar. Aing. Anjing. Kumahanya. Jangan sampai batal ini mah. Aduh. Malu gua kalau jebol, aduh. Orang-orang pada puasa. Anjing. Goblok gue sih bilang mah. Kedeng. Naon? Aing mah teu percaya si mencas puasa. Eta di cita heuh menteng naon man. Heeh. Tong dia tong we. Intip deui hayu. Ayo tuh. Tahu enggak Puasa mah pasti dipikeun dah kudu kitu teh. Woi, sia. Ya Allah. Murah dah. Parah bener.